panen orang ambo. Oh, atuh, hani manukna tempo Abah sing gereyak kieu. Oh, moal engke geus burit mah. Ambu. Ari si Aldo ka mana budak teh ulin? Teuing, Bah. Tadi mah aya da. Aya ka mana? Oh, wah tuh puguh ge. Tadi mah aya keur ngome-ngome eta cai. Wah eta keur nyolokan liang bewok. Wah. Heeh, Boa. Terus atuh ambu ah. Urang teh angan heuh teu puguh digawe ge. Buat teh keur ngalabiul boa. Heeh, Bah, atuh Abah. Oh, puguh ieu teh mangka di kebon di leuweung. Duh, Heeh. sok palalang. Kita melangin wae budak teh lah. Ka mana urang kumaha lamun kalebak ka ditu urang. Ka ditu? Heuh. Wahai atuh. Jangan. Bisiku korod amit-amit. Dibelah menggali. Dedek. Dek. Dedek. I love you, Ira. Ira. Oh, kamu pengen minum, Ira? Ayo kita minum berdua yuk. Nih minum dulu minum. Aun. Ira sayang, nih minum ngabisin. Oh, Ira. Ambu, Ira minum. iya budak teh geuning. Aya teh dia jang. Jang. Geuning, Bah. Gua budak teh geus putus cinta deui wae. Heeh, meureun karunya teuing ya, Oh, Bah. Budak urang nepi ka Jang, Udah. jang. Udang Naon, Bah? undam. Dede teh sare. Oh, Bah. Sare. Wah, atuh ujang teh bet sare teh dieu. Sayang buru-buru kawin, Bang. Ini parah nih. Walinya mana? Iya, Pak. Di wali hakim. Saya atuh hari itu mah sok mangga urang ngawitan. Sieun kawin tebal. Moal. Paling oge gerenyem moal. Gurih nyoy. Mah geus apaan can ijab kabulna? Apal, ijab kabulna. Sok ayeuna urang ngawitan bacakeun ijab kabulna. Dari maafin nikah, karena kira pintu selon dan mas kawin 500.000 dibayar. Moal. Dibayar, Jang. Dibayar. Pengantin teh monya. Oh, mana bingung ya. Atuh belet Jang dari panganten teh ah. Kakarek Ulangi deui ah. kakarek kawin jeung tewas kieu. Besok atuh ulangi deui. Ini abdi nikah, karena kira pintu selon kalian mas kawin 500.000 dibayar tunai. Sah, kumaha ieu sah? Alhamdulillah teh geus sah ayeuna mah, Jang. Bu, itu budak teh disawer. Arek atuh, Oh, Bah. Pan budak sawer. urang hiji-hiji na mah santu disawer-sawer aja. Ayo para disawer. Ayang teh urang dieu. Oh. Yuk. Oh, mau enggak lah ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten kasadaya ibu badai nyawer heula nyawer panganten aya dalam iya nyawer teh ngawur sen pakaula rek resen kabarudak nu karesen ku bapa bakal diabsen Kaulah rek mah, resen kabarudak nu karosen, ku bapak bakal diabsen. Pada beban, ngarajen kabungahan ka panganten nu majunan. Niatkeun kias tareka nu hajat niat sih, bakal supaya berkah ka ieu nu anyar nikah. Abah eleh ku budak. Iya, Abah, jeung kituan Ujang mah. pae. Abah, Tanah. euy. Jeung kituan mah mending teh ka kebon melak caun naon. Hayu si Dede ajar. Jang lak sau yuk. Abah teh geus kolot, si Dede geus gede coba ajarkeun budak, ajarkeun uling wae nu kitu. Yang diajarkeun ku Abah oh. Abah melak oh. Engke Dede melak oh. Yuk, ayo ti dieu. Abah marek melak. Tahu Dede. Dede melak naon nah? Dek, melak naon Dede? Bodogohna. Dogol anakna. Abah mah ieu we ah. Tuh.
Abah mau behtereh buahan. Nu abah mah ieu bakal leupeut. Nu dede atuh abah, nu dede. Dede, eta cau naon? Abah mau ieu tuh cau si mana lagi? Ieu mah cau tanduk teh abah. Cau tanduk. Heeh. Tuh, Dede marek melak ieu we behtereh buahan. Abah mah ilmu pertaniannya mantap. Ieu kan cau barijilna di nu sini nya. Ieu bakal tereh buahan. Jeung Abah. Lomba melak cau Bu jeung abah. Bisaan Dede. Tuh si abah memelakna jantungna Bu. Nah, iya. Nah, neta. Melak cau. Batur mah lain nu kitu tah. Si Dede nu bener mah. Tos ieu tah melak tahu dasar urang abah Abah lain kieu atuh tah nu kieu nu bener mah. Lain ieu nah Behtereh kieu. buahan. Ari Abah tah si Dede nu bener. Hah? Udah bener abah. Kenapa abah lah tuh budak? Tenang, tenang. Balik ayo geus burit. Karek menang saeutik atuh. Geus meunang lain. Iya. Ieu bawa ku ambu. Ieu ah. Alusnya sama kurang. Tere panen deui. Abah itu kantong kumaha? Baik lah tibang ke kantong. Abah mana tuh? Sarangka dua langkah. Pas jadi duit. Oh, enggak Abah sa. mah, heeh. Oh, Loba kajeun duit, lah. abah mah geus. Oh, Mbak meuli tibang deui atuh. tibang kantong. Ram, tas di mana ente? Cicing do. Boga rezeki gede. Mantep euy. Mantep, bisa mantep, kabeuling mantep. kita. Naon eta? Sieu meureun bisa kieu. Siapa itu? Jeung Pak Alama aya iya. urang mah. Heeh. Biasa urang nonton si Jabret. Coba buka, ulah tak ngomong doang alam. Kadieu. Loba duit ngaji kana Nah, alam. ini parah nih. Geuningan keong. Aduh. Tenang, tenang.